Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aydan man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai anu hadir dina ieu wengkon, anu hadir dina saat ieu, mudah-mudahan sadayana guru-guru urang sadayana diwuwuh ku rahmat Allah kalayan barokah ilmuna, amin. Barokah turunanana oge barokah yuswana. Moga-moga anu mawacai kaharep sehat panjang yuswana, ais pangampi papayung nagara, papayung lembur, terzakna Bapak Lurah atanapi Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, ketua DKM nu aya di ieu wengkon, dusun Kaliwon, kampung Ciklek, blok semper ya. Mudah-mudahan sadayana aya dina ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para tamu undangan kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan sadayana aya dina kawilujengan sehat jasmanina oge sehat rohanina.
teristimewa Sohibul Bait, pengersa Bapak Suaman mewah Ibu Suaman ameh tere Ibu Yati Aryati anu gagaduhan maksad wengi ieu wasilah pangulem anjeunana urang tiasa kempel ngariung. Moga-moga ieu riungan sing janten tali simpul anu mengket urang sadayana isukan kumpul paparangan dina jannahna, amin. Pangulem Sohibul Bait dina raraga ngadahupkeun nu janten putrina kakasih Ananda Selvi, mudah-mudahan kenging jodoh anu soleh, jodoh anu bijaksana, tiasa jantan sumber kebahagiaan kangge kulawarga, nyandak barokah kangge lingkungan. Karena ketika dua sejoli, dua insan bersatu, kajian nangtung ada enggos. Ketika dua insan bersatu, maka itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga, betul? Dan juga menyatukan dua kampung, betul? Juga menyatukan dua pola asuh, pola didik, betul? Biasa we nyebut betul nak, ulah nyorongot. Sieun aing nempona. Malam ini saya merasa seperti di dalam surga karena betapa banyak bunga terangkai di sini. Aing juga putri malu ieu mah. Asana lamun abah cicing dieu abah ge sarua yang kawin deui bah. Bo, betapa indahnya ketika detik-detik Neng Selvi memasuki gerbang rumah tangga. Ketika detik-detik Neng Selvi akan berganti status yang tadinya lajang menjadi bantuan, yang tadinya statusnya lajang menjadi istri orang lain. Maka iya nuki di ayah-ayah genting nahaun meren. Padahal mesin kemake nuki gesah masah iya ah. Jadi salila iya nu matak ngahesakeun jalma kawin teh nu ngararia ya. Betul? Eta urang hayang ngadenge degung pan zaman kiwari kudu boga duit dalapan yuk da. Matak eueuh deui musik pang mahal nya eta. Betul? Eta musik pang mahal eta Pak. Jalma halaman hayang nyetel musik eta kudu boga duit. Teuing Ibu Yati, Bapak muamalah Kak. Bapak Suaman ieu teh berak hayang nyalametkeun nu jadi putrina, betul? Tuh, matak Neng hidup disamet wengi ayeuna duge ka enjing, manfaatkan malam ini. Engkau katakan kepada kedua orang tuamu, pegang tangannya. Siap? Sok ayeuna. Kadia, pindah kadia. Sok. Nya kadia. Nya ah menang mayar saya teh. Sok baro. Calik didinya. Nah, gitu. Saling berhadapan. Tah, gitu. Puntangan pananganana. Tah, encageun heula dompetna.
batur ge barogaeun dompet atuh ka bina-bina teuing. Ibu Yati siap melepas anak pada malam hari ini. Mulai besok anak yang ibu kandung, anak yang ibu susui selama 2 tahun, anak yang ibu kandung selama 9 bulan, sekian lamanya ibu menanggung beban hingga sampai besok dia akan lepas dari tanggung jawab ibu, kemudian mengikuti suaminya. Ananda selfie, pandang wajah ibumu, selami betapa dalamnya kasih sayang seorang ibu. Lihat melalui teduhnya pandangan seorang ibu. Tidak mungkin ada seorang ibu yang mau melepas anaknya. Betapa dia membayangkan sampai hari ini masih terasa betapa perihnya melahirkan seorang anak. Betul. Berapa liter darah yang mengalir, berapa urat saraf yang terputus hanya karena melahirkan, mengantarkanmu ke dunia ini. Hingga satu saat ketika engkau tumbuh kembang menjadi gadis yang cantik, indah, menawan, engkau bersiap untuk mengikuti imammu, engkau bersiap untuk mengikuti calon suamimu. Seorang ibu hanya bisa pasrah untuk menerima keinginan dan pilihanmu. Maka mulai hari ini mintalah doa restu, terutama mintalah maaf kepada ibunda tercinta. Mangga ku abdi moal dituyun, pakailah lisanmu sendiri, pakailah bahasamu sendiri, agar bahasamu sampai ke dalam hati ibumu tercinta. Atas Ibu Yati ridho, ikhlas, moal hanjakan, ek dibikin ka calon minantu, moal ka abdi moal. Baik, sudah selesai. Ibu ridho, neng ridho. Ketika keduanya ridho, mudah-mudahan ridho Allah dugi kaduan. Apalagi ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Neng selfie, saat ini ridho orang tuamu akan mengantarkanmu menuju ketenangan dalam beribadah. Tetapi mulai besok, mulai besok, ridho suamimu yang akan mengantarkan dirimu ke gerbang surganya Allah. Betul? Kenapa? Sebelum seorang gadis menikah, maka dia harus taat kepada ibunya. Dia harus taat kepada ayahnya. Mana ayahnya? Ibu Yati, pergantian pemain. Pasuaman, mangga cali. Saha ieu teh? Putra itu kalau ngarekeun kancing. Neng saha ieu teh? Papa. Cing neng rengkuh, terang rengkuh. Sungkem atuh kabar. Cengkat neng. Cengkat, heula, sok cengkat. Bugah atuh. Bangun ya. Sok dirinya. Gitu. Cepengan panangan anak neng, tetep pamun teu rama, tingali rarayna pun neng. Ieu raray nu tos memperjuangkeun hirup anjeun. Ieu raray anu meakeun waktuna pikeun mikirkeun kebahagiaan hidup. Ieu jalmina nu sok melaan beurang peuting, bahkan terkadang
dia menunda lapar dengan oki jelly drink. Betul? Seorang bapak akan rela menggunakan hartanya betapapun harganya. Seorang bapak terkadang berani mengeluarkan hartanya untuk kebahagiaan seorang anak. Tanya ku hidup ayeuna, baraha lengkah, baraha kilometer anu jarak geus ditempuh ku sampean apa? Cik rampak ku hidup sampean anak. Nepi ka kasar kitu sabaraha ribu kilometer jarak anu parantos ditempuh ku bapak hidup dina neangan kipayah, neangan napakah. Hidup sekolah nepi ka beres, hidup kuliah nepi ka beres, dina tungtung ayeuna hidup hayang rumah tangga. Bapak lagi berikan pangaboga, bapak nandonkeun sadaya nu aya demi kebahagiaan saya anak. Adakah bapak yang akan menuntut balasan dari seorang anak? Aya moal aya teu bapak nembongkeun bon ilas ngabiayaan anak. Pasuaman ayo osok nembongkeun teu aya. Ridho upami pasuaman ridho kecup kening anak harewaskeun ka anak. Beral anak ieu berangkat kana rumah tangga anu pinuh ku ridho Allah, deukeut jeung panghampura Allah. Hiji pesan bapak, ulah ngecewakeun bapak, ulah ngecewakeun mama. Jadilah istri yang taat, mendengarkan apa kata suaminya, selama itu tidak mendorongmu ke dalam kemaksiatan. Mulai besok kamu akan berpindah dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suamimu. Siapkah dikau? Luku neng tok nyongolkeun dihampura ka apa? Atos yuk sadayana urang doakeun ieu calon panganten, mudah-mudahan tiluanana sing jadi hamba Allah anu dihampura ku Allah. Tiluanana sing jadi hamba Allah anu dugi kana ridona. Tiluanana neng gaduh rai raka semata wayang waktu beak kabeh kadinya warisan tamplok. Boh mantap ya. Tiluanana muga-muga gaduh nenek. Nenek ayah. Oh pengen ngicupan wae ka aing dia. Ada aing tadi ajak cenah mah. Emot neng moal aya mamah lamun teu aya nenek, moal aya bapak lamun teu aya nenek. Pun ulah megatkeun silaturahmi. Kunaon ku abi dikitu-kitu Pak? Kunaon ku abi dikitu-kitu Bu? Lantaran loba jalma ketika geus pindah kana alam laki rabi geus rumah tangga loba nu poho kana jasa kol. Betul? Betul? Dina kalakuan nu bieu neng selfie aya pesan. Naon pesana? Hidup anu jadi kolot kudu ngahajenan, kudu ngahargaan, kudu ngamuliakeun. Pun kanu jadi mitoha. Naon di bahasa? Sami mitoha. Ulah ngapilainkeun, jangan membedakan kasih sayang. Jika kau sayang kepada ibumu, sayanglah kepada mertuamu. Bila kau patuh pada ibumu, juga patuhlah pada mertua. Betul? Tong di budak beda. Pan ayah cek zaman kiwari pamajikan. Ayah kasalaki mah ayah 14 enduk. Betul? Zaman kiwari ayah kasalaki nanya, ayah kami toha. Hewa. Ayah nu kitu ayah. Mana jela mana nampak sih? Nyamuni. Nya ai kasalaki mabager, ai kasalaki nanya ai kadulur salaki.
Aya sentin ka dieu cenah kitu. Aya sentin aya. Nur aya nur. Siuyun aya siuyun. Yuli. Ois. Nia aya nia. Ecin. Kadece. Ieu mah ika salakinya ai kadulur salaki. Goreng kalakuan. Yuk urang sadayana. Sing areling, sing naon cenah? Sing areling. Matak neng selfie lamun nyaah kanu jadi salaki. Kudu nyaah kadulur salaki. Ulah ngisinkeun nu jadi bapak. Ketika akhlakmu jelek atau akhlakmu tercela di depan suamimu, maka dengan kata lain engkau telah membuktikan bahwa orang tuamu gagal dalam mendidikmu. Artian kayak kartien kayak abis itu kartien orang aing keneh minta bahasa etik tukang song bahasa etik mana tukang song aya halo coy aya kopi na aya kopi rokok na aya rokok kuno na aing eueuh atuh lantaran ieu Ceyati moal sukses acara Ceyati jeung Mang Suaman lamun teu didukung ku tukang sound system. Matak ulah nyapirakeun ka tukang sound. Tukang sound ge moal walak kaya lamun tukang listrik. Ceuk moal sukses lamun teu diriung ku tatang. Matak ulah goreng jeung saha teh. Jeung tatangga cob hajat beak jutaan anggar tatangga udah datang sedih teu tah mantak ciri ieu Ceyati hade jeung tatangga wabeh ieu jeung kembang-kembangna dararatang. Alhamdulillah masih semangat Bu? Oke, kita akan memberikan dukungan mental kepada Neng Selfie agar dia lebih siap lahir batin dengan memberikan senandung sholawat kepada Neng Selfie khususnya dan juga umumnya kepada jamaah. Siapapun yang mendengar sholawat ini semoga hatinya ditenangkan. Siapapun yang mendengar sholawat ini semoga hidupnya dimudahkan. Ketika seorang suami yang membaca sholawat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam mencari nafkah. Ketika seorang istri yang membaca sholawat, semoga dia menjadi istri yang sabar dalam taat kepada suaminya. Amin ya robbal alamin. Dalam satu kitab Al-Berjanji katakan ada satu sholawat yang berjudul Sholatullahi malahat kawakib kersi tujmen rabadik tahai rawahu syahrukan. Salatullahi malahat kawakib
Allahumma salli wa sallim wa barik. Para sepuh sadayana dina ngambah rumah tangga utamina kaneng selfie emot rumah tangga mah panginten ibadah anu salila urang hayat di kandung badan salila eta urang kedah ngagumatikeun kana ibadah rumah tangga. Sebab rumah tangga mah beda jeung ibadah nu sanes. Salat ibadah puguh waktuna. Nyaeta salat 5 waktu. Ibadah haji puguh waktuna. Umroh capek. Tapi puguh waktu. Ngan rumah tangga mah moal aya jedana neng numawi hiji mengpeung ayeuna can di akadan gerak bebersih lahir batin ku jalan tobat supaya hidup ngadina ngalengkah ka payun rumah tangga aya dina kahampangan aya dina kalancaran maka tetegeun peuting ayeuna rek naon hidup nikah ulah aya tatagenan nu sejen ulah aya niat nu sejen kecuali lillahi ta'ala. Dawuh Kanjeng Nabi man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah. Saha jalma anu nikah karena Allah jalma anu nikahkeun karena Allah mangsuaman maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Neng mun hayang rumah tangga urang disarengan ku pitulung Allah maka wengi ayeuna niatan bahwa kalakuan urang isu engke di akadan teh adalah eueuh deui
iwalti lillahi ta'ala. Luyu sareng dauhan ulama bahwasana tujuan nikah teh adalah itba ka Kanjeng Nabi. Dauh Kanjeng Nabi an nikahu sunnati kade lain an nikahu santai, an nikahu sunnati. Nikah teh adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana urang ngalakonan pasunatan Rasulullah tangtu di jerona aya ganjaran. Sajerok ning aya ganjaran pasti aya gogod. Bo cing anu tos teh heula anu geus teh heula payuk. Salila ibu rumah tangga kantos mainan gogoda kantos. Sering mainan gogoda sering. Di antawisna orang ngalaksanakeun rumah tangga, ngajalankeun rumah tangga lolobana sabar atanapi arah. Sabar atanapi arah. Tak geuning. Jadi neng selfie lain rek nyingsieunan, lain. Ai isuk mah indah engke. Bahkan penting ayeuna ge karasa tingali bunga-bunga cinta bermekaran semua menang dan cabekun. Da imah kekembangan. Naon cenah? Imah kekembangan ngahaja ditapal-tapalkeun nganter kana kemegahan kemeriahan kana acara isuk. Naon tujuanana? Ngarangsang supaya nambah kebahagiaan. Rumah tangga urang ya sarua. Lamun rumah tangga urang bu hayang bahagia, datangkeun perkara-perkara anu matak mawa katenangan, mawa kabagjaan. Naon jalma moal tenang hate, jalma moal bagja hate kecuali cicing dina taat ka Allah. Sakali deui. Jalma moal tenang hate, jalma moal bagja hate, moal sugema lamun teu dibawa kana taat ka Allah. Mata rumah tangga sing nambah-nambah ketaatan ka saha? Ka Gusti Allah. Lain rek ningkatkeun status sosial, lain rek naon? Lain rek nembongkeun urang teh geus payu, lain. Tapi estuk rek ibadah ke Allah, rek neangan ganjaran ku jalan rumah tangga. Seperti ayana kembang, ayana singgasana di dieu indah neng. Akan ada keindahan sejati di mana neng duanana jeung salaki nepi kana ridho Allah. Luwih ti kieu neng, luwih ti kieu. Bahkan ieu mah can satai kukuna acan cacak hayang sakit teh tuh tanya kolot hidup, tanya indung bapak hayang kieu teh kumaha. Ieu teh mikirna teh sabaraha bulan. Betul? Nya. Tinggal itu bapak hidup. Tinggalikeun ieu tenda kiri tu mulak nepi ka dieu nepi ka dieu. Hamana yuk nah. Hayang naon cing? Hayang mere kabagjaan kanu jadi anak. Hayang naon cenah neng? Hayang mere kabagjaan kanu jadi anak. Yeuh anak kuring tingali tah. Mantap. Buktikeun ku hidup. Ku jalan rumah tangga, bentuk rumah tangga anu hiji picontoeun kangge batur. Dua pirasepeun kangge batur. Ulah picawadeun jeung ulah piomong. Ulah picawadeun jeung ulah piomong. Buktikeun pengorbanan kolot hidup teu sia-sia. Kumaha carana?
tembongkeun yen rumah tangga hidup teh nyaeta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Hoyong Neng Bagja, hoyong rumah tangga sakinah, rumah tangga moal tangtram cek lamun teu dieusi ku jalma-jalma anu soleh. Matak saur Kanjeng Nabi, arbaun min saadatil mar'i, aya 4 perkara nu matak ngadorong jalma bagja dina rumah tangga. Hiji, antakuna zaujatuhu solihatan, kudu bukti awewekna pamajikanana anu soleha. Matak Neng, awewe ketika posisinya menjadi seorang istri yang soleha, dia akan menyempurnakan separuh agama suami. Wanita kalau posisinya menjadi seorang ibu yang soleha, maka dia akan menjadi pabrik anak-anak soleh. Wanita lamun posisinya jadi anak anu soleha, dia akan menjadi penebus untuk orang tuanya. Saat ini engkau menjadi anak seorang bapak dan seorang ibu, jadilah anak yang solehah agar ketika kelak ibu bapakmu memerlukan pertolonganmu, memerlukan bantuanmu, maka engkau hadir sebagai anak yang solehah. Nu kedua, ketika engkau menjadi istri yang solehah, jadilah istri yang solehah. Kenapa? Ketika engkau menjadi istri yang solehah, orang tuamu pun akan bahagia. Siap? Jadi untuk membalas kedua orang tua, buktikan oleh dirimu, buktikan ku Neng, yen Neng teh mampu menjadi istri yang solehah. Kukitu ge kacapek mama, kacapek bapak dina ngapi ngajari ngabina hidup ngasuh hidup bakal bagja. Kabuktikan ku akhlak hidup, buktikan kacapek kolot, buktikan kasusah kolot dina ngasuh hidup teh ngabuah jadi anak anu soleh. Terutama istri anu soleh. Bagja. Bu, ibu bade naros ka ibu. Kinten-kinten lamun ibu nguping rumah tangga anak pacengkadan resep teh. Kinten-kinten bapak lamun ngabandungan rumah tangga anak rajet resep teh. Awet namahan rumah tangga jeung manehna geus teka itung lilana di bujangan jeung parangan nepi ka geus reuay anak nya atuh kudu kumaha ciati. Awet tamangan rajet resep ibu rumah tangga kawas gitu supaya ulah kakenaan ku bahasa awet rajet, maka insya Allah lamun salakina soleh awetna solehah, insya Allah rumah tangga mual loba paceng kada, mual loba pipaseai, mual loba picerew hiji Neng yakinkan dawuh Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wallahu a'lam bimuradi.
jeung satengah tina tanda-tanda kebesaran Allah. Sawareh tina tanda-tanda keagungan Allah adalah Allah nyiptakeun pasangan urang. Pasangan hirup urang tina jenis urang sorangan. Min anfusikum azwaja. Tina jenis urang sorangan, tina diri urang sorangan. Allah nyiptakeun pasangan hirup urang. Jadi dengan kata lain neng selfie, pasangan hirup urang teh adalah sawareh tanda-tanda kebesaran. Iya teh. Jadi caroge teh tanda-tanda keagungan Allah. Mangsuanan istri teh tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, ibu caroge ibu teh sawareh tanda-tanda keagungan Pak. Tuh mentak horeang aing nanya bapak-bapak mah. Heeh. Ongkoh aya jentulna. Ditanya karena balan. Disebut patung da udud. Manya ya patung ada har jeruk atuh. Pak. Tuh nih. Raja nembalan kos di leuweung. Pamajikan bapak teh sawareh dari tanda-tanda kebesaran. Lamun urang ngayakinkeun yen pasangan hirup urang teh adalah sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah, sebagian dari ayat-ayat Allah, maka ulah wani-wani ngaruksak ngarogahala tanda kebesaran. Lamun tanda na diruksak ambek moal nu boga tanda. Sakali deui, lamun tanda na ku urang diruksak ambek moal nu boga tanda. Ye nanya ka pamajikan, cing mana pamajikan nusok besengot ka pasalaki mana? Cing nanya mana ka awewe heuy. Be. Cing mana nusok bopolotot ka salaki mana? Aya eueuh. Ai ka salaki batur ngomong meuni sopan. Ai ka tukang paket ngomong meuni lembut. Diantosan. Abi moal ka mana-mana. Diantosan kita tadi karak datang. Eta ka tukang paket bu ngomong kos mendayu-dayu gitu. Aing ngomong ka batur ngomong ka lalaki nu sejen ngomong ka nu sejen jeung lalaki nu sejen meuni sopan. Mulih di mana? Kang mampir. Eta meuni kudahe kan eta kita mampir ka salaki batur. Aya nu kitu aya. Aya Allah. Giliran kasalaki sorangan, mah kopi, ngopi we tadi. Orang jadah doang. Aya nu kitu aya. Ari kanu sejen ngomong mani lembut. Aing kanu sejen ngomong mani lembut. Si akang mah nu sok kitu cenah eta kana anu sejen giliran ka salaki heueuh asarna ge boga salaki teh teu beneran. Pamajikan kurang kumaha nitah pangmasakeun gas meuni hararese. Dititah masakeun gas kalah naon, dititah masakeun gas kalah ka naon. Kalah ka hayu we diu bari ngorek HP. Dititah pangmeulikeun ieu, dititah pangmeulikeun gas hararese. Giliran manehna mah hayang ngopi espresso. Kudu aya wae. Bo, aya nu kitu henteu.
Aya deui lalaki aing ngomong jeung pamajikan batur meuni betah aya. Aing ngobrol jeung pamajikan batur meuni rame ngomongna aya. Aing ngobrol jeung pamajikan sorangan tara betahan aya. Pamajikan mah ngomong bla 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 sarangan ngukur nya. Ya bapak hayang nyawa mah engke teh poe Senin teh budak teh sakola. Tangke teh sakola teh budak teh erek piknik. Nya. Henteu nya teh pokok ieu can bayaran ieu batur mah aran geus mana bayarna. Nya.